Masya Allah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning mal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ke alam itu alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeule bagusna goreng kadeule goreng nu milung ke di alam barzah datang ke alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeule kurang sorangan amal hade jeung goreng na ieu sing hararade ieu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Kitabud da'wad dami wal qasamat tawikilah iki kuswiji kitab hal tetep ing dalem mertalakeun ngaku ngabunuh lan sumpah Isdaradu ayu fasila dan syaratkan apa yang dah merinci yang muda'il qatli ma yada'ihing barang kang aku yang muda'il qatli hu ing ma minam dinnya dan saking maha-maha wa khotoin lan kaluluputan wan firadin lan lari mengijen wa syirkatin lan sesekuton fa inad lago magalamun ngayudlagan ya muda'il qatli istafsalahul godi magamring-rinci ing masafah al-qadi panghulu wagila lan den ucapakeun afala fadiyu'ridu anhu bento akan ya qadi anhu saking muda'il qatli wa yu'ainal muda'alih lan yandah nang tu'akan yang muda'il qatli al muda'alih ingkang den dakwa apa alaihi ngatasi kang falau gola magalamun mujab yang muda'il qatli qatalahu ahaduhum mujab ing laban qatalahu ahaduhum matainihu ing maqtul sopa ahaduhum salah sawijine kaum atau nas la yahlibuhumul qadi makaranana nyumpahum ing zadawa kaum sabal al-qadi fil asahi ing dalem mungguh kaul asah wa wajriyani fi dawa gosobin wa sariqatin wa itlafi lan lumaku iya karone wong loro mudda'ilan mudda'al Hidawa gosobin ing dalem ngadaku gosob wa sarikotin lan nyolong wa itslapin lan ngarusak wa itslapin lan ngarusak sadajan orang ngeraskeun pangaosan urang bajakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Haji Nur Syahid bin Haji Asmi Kabian Senar. Dua kanggo Haji
Hajah Masyarakat binti Haji Aisyah Kampung Kadusuk Kabupaten Cikup. Kemudian Hajah Kaam bin Haji Ali Hasan Doyong Murna Bindul Manar Pandegelang. Terakhir untuk keluarga tokoh Mas Tabrani Haji Husaini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam. Maksudna dam teh ngabunuh, dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih, ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih. Oge termasuk di jerona urusan sumpah. Iyalah ketentuan-ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa. Anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula. Teu meunang main hukum sambarangan, komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Diaturlah memeh dikenakeun ponis, ieu aya penyidikan. Setelah terus diteliti, lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa, maka kakarak dihukuman, dikenakeun sanksi. Lamun Kizaid leungit motor, kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana, Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Kholi. Taeta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid, kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna, Zaid ngarana lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidiku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon,
ila ruhi. Zaid, ya, ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat. Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa menyebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid. Betul. Betul. Berdasarkan apa kamu? Bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek? Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya, dulu kan dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya, balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah, jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwanya na pelaku nah. Tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua apa? Makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak. Kaosnya hitam, petnya hitam, kacamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu itu maling Pak. Aduh, cek polisi macam-macam bahasa. Ilah permasalahan seperti anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten atau lamun sakabupaten, kemudian atuh saprovinsi, sapira provinsi, sabaraha kabupaten si provinsi. Di urang bae provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua kota, kemudian Tangsel, tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Itu lain tuh mah. Oh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Akan lah ya polisi-polisi, nah, Masya Allah. Numantak lamun zaman kamari keur kula leutik aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi, aya anu kapalingan sapeda kapanggih ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta di tukang jem penadah.
dek penadadek lain pokoknya mah dijual betaku gitu pamalingan ke tukang jam bakal pagi baiknyaan mah sebab di tahun bangsa 70-an kali itu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala Allahu akbar kuari sekilobana jaringan HP telepon internet dan lain sebagainya canggih luar biasa tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih 40% aya lah nu kapanggih malah dicuutkeun 20% lah nu kapanggih 80% coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia mentak sakapeung mah kulah hayang jadi kapolna aja sat aing lah dirajit-rajitkeun ku aing pamalingan ya Allah ya Rabb sakieu dahsyatna soal pembunuhan laporan geus ka Polsek bahkan geus datang ka Polres tetapi eta aneh jasa polisi lamun teu dibere uang bensin bae ngajedog sia nyaho ngajedog teh bahasa India eta teh lempang si polisi tangkorakna gom sia tah nu neruskeun tah geus sababaraha kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan gak kaulangan sakadar menta duana, menta cai, sepeda cai bere, bila perlu simreh waing sia ya dah, geus lapor, geus tapi ternyata hasilan teu kapanggih pelakuna kukula ditanya lapor haju diberi duit henteu datang ke kiamat sia moal kajen kukumaha ge etalah urang hirup kuari di negara Indonesia hukumna demokrasi pelaksanaanana seperti eta Masya Allah kadi jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho teu selesai numpuk permasalahan Masya Allah kan kadang unik permasalahan leutik jadi gede permasalahan gede jadi leutik bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh iyalah Indonesia lain ba Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia HAM kieu bae di mamanage jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen kukumaha ge nemantak dikarikaturkeun ku Gus Dur aya seorang raja eta hebat jasa pohara siun kabeh ge ka eta raja setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang asal aya nu teresep bae boh ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama panggil bae ku raja bahasana sakieu teh raja teh ayeuna kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil kalau kamu mengatakan adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam mana teh hese ngejawab na kos itu sia jasa betapa raja saya tak Gus Dur ngomong kos gitu inilah di Indonesia ternyata keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur
Hebatnya saya katakan, saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil, akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Lu kemana jawabnya? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos gitu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak yang nyulunah nyeleneh di negara dekumaha tadekumaha orang informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur. Orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nengis saya di alam nu itu gali deui kuari tulang negara keluar. Sedek anu mencairkan permasalahan teu pernah. Urang mah carita KKN bege rame jasa ban Gus Dur mah. Atuh KKN Soeharto mah kitu, KKN atuh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkan KKN Megawati juga KKN marah pun Megawati, maksudnya kayak kudanil cekunnya. Megawati seri bang, maksud tetap nanya Megawati, maksudnya kayak kudanil itu apa? Kudanil itu kan nggak pernah ngomong, diem ngerendem aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kudanil, diem aja saja. Nah kayak itu kayak kudanil aja, nggak pernah banyak ngomong tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus, bisa wani coba. Kurang cuma kuari ulangan-ulangan. Kayak tete akan bahasa lain lalagaan namun kurang diamati jaheu. Bisaan Gus Dur. Jawab, saya ini adil apa kejam? Tapi tetap dibunuh wae. Kan kerok eta urusan. Nah eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah, ya Rabb. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai dengan kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto karena kebingungan nyeun porsi menteri, datang ke aya menteri luar biasa segala. Jangan sebabna jang urusan sementara nyana nyogok geus gede jasa ka Pak Harto. Nyogok geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikeun menteri naon ku aing. Lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa. Dijadikeun menteri geus eueuh, porsina dijadikeun menteri luar biasa. Lebadan negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto kos gitu, di zaman Pak Harto bagi geus kos gitu komo kadieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharapkeun sabada Gus Dur bakal bagus, sabada kitu SBY bakal leuwih bagus, sabada kuari leuwih bagus, ulah diharap. Numantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Numantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran. Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi, dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat. Asa ngeunaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR, nang urang milih partaina aya partai kuning tai, aya partai hejo dan lain sebagainya. Sama seri kuning tai tuh maksudna eta deka mana orang meluapkan aspirasi di silakan.
Deka petilu nu kuari keur acak-acakan, deka PKB nu kuari keur sakit hati, deka PDI nu nyurudug bae, apakah deka Golkar anu konengna koneng ketai-taian, deka mana hayu coba sia-sia ke emang kos karari itu emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya kurikulum naga bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi dekra rapih kumaha di luhur namain jotos atuh contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP ya mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia teu pajar aing bener bae yes tadi negara ya mantak ayah presiden yang melaksanakan rantingna kahandap geus mah aya menteri-menterina aya gubernur aya bupati aya camat kahandapna aya lurah pertahanan dalam negeri politik polisi pertahanan luar negeri ya abri luar biasa itu naon angkatan darat angkatan laut dan lain sebagainya ijang naon jang rakyat gitu supaya rakyat THS tenang tentrem anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus maksudna kan gitu supaya ara runtung anu bergerak di pertanian supaya taniana hararebat supaya ara runtung anu bergerak di berbagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun nu bergerak di berbagai naon ieu ya properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami wadahna cek DPR engke ku kami digodog diangsongkeun lang ke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg kami teu betah aya jalan teu bagus kami isin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bayar tapi jalan teu bagus kami ieu isin jadi bupati isin jadi camat diantepkeun jalan teresep kami mata jalan joret teresep aing isin make kenong di dieu goblong eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu tah eta Masya Allah kari tenang cek jana rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bae mayar pajak bulan hari bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR caca laporkeun ku hari hasilna teh ka pemerintah di daerah bupati di provinsi gubernur engke bakal turun keputusan anak kan ngeunaheun nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakeun ku pemerintah kan ngeunaheun kan kitu tati sasana kana ceuli kana jajantu perasaan asa urang boga abah asa boga kolot urang teh bakal ngareunaheun prak bek kanyataanana geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis Kajati can nyorang rapi geus sabaraha tahun orang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus sabaraha taruhlah tama sapira daerah ieu Tangerang Banten kaditu hayang urang ngeunaheun be ulah ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi sia ya nah ieu keur carita dakwah damwal kosama laporkeun ku urang pejabat mana nu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak
Iya, lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat, pemerintah aja melaksanakan kahayang-kahayang rakyat. Nu mantak dipilih lagi ku rakyat, naik ku rakyat, turun ku rakyat, kudu nama kos itu. Urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pamajikan ge naikna urang kanyana jeung turunna ku bahacak pamajikan. Eta demokrasi sabenerna mah eta. Sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae. Tuh, iya mah hese ieu permasalahan teh lain lalagaan sebab ieu mah lain jang urang, jang saya, jang kodi, jang jaksa, jang hakim untuk memutuskan, teu meunang sambarangan memponis, memutuskan. Andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi, tetap kudu diperinci heula iya atau tidak. Nubantak polisi perlu BB teh lagi BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti. Iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim. Lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun. Jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna, kafirnya na asupna. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Tuh urang kamari nyaritakeun tentang jinayat, tentang kisos anu hukum-hukum geus dijelaskeun. Motif daripada pembunuhan aya anu sengaja, motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan, motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja. Dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana, aya anu sakadar celina, aya anu sakadar matana, anu sakadar bibirna, letahna, leungeunna, sukuna, sirahna geus diatur ngaran-ngaranna. Ketika seseorang melukai kepala, kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang. Waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus. Ulunnya hiji aja. Wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik pun teu bisa ulah balik moal barali kabeh. Bingung aing mamere daharna ieu ka jeung. Ulu inget hiji aja dua-dua. Masyaallah kari. Tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa, ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya ceuli, ketika menganiaya beuteung, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun ngan ku ari mah endeuh ngajelaskeun saha pelakuna sameme diponisnya anak pelaku kudu dirinci heula, teu meunang sambarangan. Masya Allah. Urang keur lempang kapanggih jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake kunyana. Laporkeun ku aing ke polisi. Laporkeun ku urang nya dipanggil. Ajunyana kapan teu senang? Ye enak aja. Main lapor-laporin aja. Emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini tuh saya juga gablek. Waduh. Polisi gak bingung apa itu gablek. Kayaknya kayak dia aja yang punya, nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil.
Iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia. Hayo ieu bahwa maneh teh ngaku lain sendalnyana bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna. Adu argumentasi, adu kekuatan mana nu paling kuat, iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah nu mentak ieu mah lain lalawora ngaji teh hese. Sebenarnya itu kudu diaji majalin pegawaian urang. Itu kudu mantak hee sebagai mau masalah. Nggak masalah ya mah ngarokok, ngopi. Cek nu di luar ge itu kudu dibijan teh mah. Ya kali mah euker, eta euker mah geus benih mati bae terus geus. Ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh. Nomor kedua, pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah, maka dek dicaritakeun tentang persumpahan. Sumpah-sumpah, ya Allah ya Rabbi. Urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat, bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ka polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kanu boga hukum yakni hakim, sidang. Di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Isyaratu ayu fasila ma yad'ihi. Nomor kahiji, syarat nomor kahiji, ayu fasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'i, karena kalakuan nukunyana di aku, pembunuhan nukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, intirodin sorangan, syirkatin babarengan. Panggil Khalid kuari jelmaan dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid, pelapor. Maka Ki Khalid panggil ku jaksa, diinterogasi, ditanya. Pertanyaan pertama, ayu fasila ma yad'i, menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat, argumentasi nu kuat, aya barang buktina, saksi na aya. Maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap Umar dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jauh pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Oh, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jauh budak kuari.
budak kuari mah teu nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di kitu naon ngaranna Magicom Kosmos batubara waduh tak iya setelah bahwa bener cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid geus sama jelas pelakuna hiji memang aya barang bukti pisau nomor kedua aya saksi-saksi kuatlah pelaku adalah Khalid nah kuari bagus jelas tinggalkan diponis ya karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar motif pembunuhan anak kudu dijelaskan syarat nomor kahiji ayu fasila mayadai merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap Umar apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh Umar atau memang ieu teh sibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang kudu dijelaskeun ku Ki Khalid tanya ku jaksa lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum beusi salah lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil jaga di yaumul kiamah wah ujianana nu puang berat jaga di yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim eta mangke di akhiratna sarua jeung diturihan kesiksaanana sanggeus diturihan make pesotra engke ditendenan kadinya kunana set aju dibelem diturih deui set disebutna hukum picis dikeset cakangjing Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh embe onam dikeset kan paeh embe onam dikeset kan munding onam kan paeh geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset set ku malaikat diturihan ja lain maksud ngeset teh pan siksa ieu terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian kubang juta-juta manusia kos kitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskeun hukumna sakadaek sakahayang entah akur jeung Al-Quranul Karim kos di Indonesia hakim-hakim di Indonesia jaksa-jaksa di Indonesia lamun nyana henteu tobat atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat hirup-hirup dikeset geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak ge keset deui ke diturihan ke diterapkeun deui awak urang kulit urang ieu katedal saeutik bege saking nyerina ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapalkeun teh Masya Allah karim sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos anu dipencit make peso mintul kos gitulah dipencit digodot make peso mintul ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta asal ngahukuman nu lain make Al-Quran geus kos kitu bae masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh rempan satu sisi urang butuh penegak hukum di sisi lain saha nu bisa negakkeun hukum boro-boro urusan-urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukumna ge geus kaluar ti aturan Masya Allah mun inget kadinya
hirup di dunia mangkaning mal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu. Alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung ke di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget ka dieu rempan biasa sih staratu disyaratkan layu pasila ngajelaskan secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diinterogasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhanana apakah memang ngahaja engkekan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda apakah ngabunuhna sirka rojengan iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa Masya Allah fa innat laka maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci tentang motif pembunuhanana maka istafsalahul qadi penta keterangan serinci-rincina ku qadi lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan kumanehanana terhadap Umar maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci pendek besok mulai diadili deui isugna can ngejelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci tangguhkeun deui sampai 2 hari istafsalahul qadi Masya Allah sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan wakila cek sakaul may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan kos gitulah tentang jaksa tentang hakim geus jalma lantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh bisaan hakim cara memancingna cara nyampaikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku anu tatadina endeuh ngaku jadi henteu ieulah jaksa kapinteranana memangnya nama kan sakola kan silat teh aya silat kitu leungeun awak aya silat lidahnya nama lidah pakai silat numantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah iya jadi tidak jadi iya bener jadi salah jadi bener wah bangsa pengacara advokat bangsa nukas karar itu tambah rombongan kesetan malaikat tambah ya Allah ya Rabbi tahyin nomor kahiji kudu merinci mayadda'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif lamun memang engke dijelaskeun bahwa nyana ngabunuhna sengaja berarti aya perencanaan wah berarti menggeus luar biasa engke sanksina kena gedena satu perencanaan kedua kesengajaanan nyana geus ngajelaskeun itu tinggal saksina nu kamari sanksi lamun memang motif pembunuhanana khata ieu mah kasalahan sanksina engke kumaha
Kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan, nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari. Lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan, sabaraha urang nyana babarenganana, mungkin duaan, mungkin tiluan, mungkin opatan, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling bae maling beunang hiji beunang kabeh. Benang si Edi maling besi di pabrik. Oh benang seperti aja ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua cicing baik? Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih cicing baik? Sendiri apa berdua bertiga? Jiwir ku polisi. Nah, ayo ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ayo ngaku. Polisi itu bisa ngaku berdua apa? Masih apa? Sama anak bapak. Yang bener lu ah. Macem-macem aja lu. Udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi aja gesan udah keluar dah lah. Bahaya berat ini mau begini mantu. Aduh kayak garebet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngabunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku-pelaku tersebut ulah waka diponis. Pak Inatlah kok istafsalahul qadi, beri pengarahan-pengarahan supaya nyana ngaku rincian-rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji. Nomor kedua, wallahu a'lam bishawab.